Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amsilatu riya'i sarang ari pirang-pirang contoh na riya allazi anu yashubuhu nyampuran kana ieu ladzi non qasdu taqarrubi ngamaksud gawe kadehes kasiratun eta loba. Waminha sareng eta tetep tina sapalina itu amsilah. Liya ta'allama arian ngaji si jalma al ilma kana ilmu. Liya taqarroba karena supaya deket ieu si jalma ilallahi ka Gusti Allah bi ilmihi kalawan ilmuna itu si jalma. Waliyana lah sareng karena supaya menang ieu si jalma. Asyuhrata kana kamasyhuran. Wala jaha sareng kapangkatan indan nasi di dekeun manusia. Auliyak tasiba atawa ngasab ieu si jalma bihi kalawan ilmu almala kana harta. Auyak tuba atawa nulis ieu si jalma mushapan kana mushab liyah suna karena supaya alus naon khattuhu tulisanana itu si jalma. Au yusolliya atawa salat jalma liyadfa'a karena nolak anhu ieu si jalma naon anu asu nundutan au liyurodiyo au liyuroyido atawa karena riadoh ieu si jalma badanahu kana badana si jalma biharokati sholati kalawan pirang-pirang gerakan sholat au yasuma atawa puasa ieu si jalma diantafi'a karena supaya ngalap manfaat ieu si jalma bil hamiyati kalawan diet wasihati sareng kana sehat. Au yahujja atawa haji ieu jalma liyata na'ama karena supaya ninikmatan ieu si jalma bimusyahadatil biladi kalawan ningalian pirang-pirang nagara. Wa yasihu sareng sah naon mizajuhu kaayaan hatena ieu si jalma teh bisafari kalawan nyaba. Au yatawaddoa atawa wudu ieu si jalma liyatanazzopa karena supaya bebersih ieu si jalma au yatabarroda atawa ngalap tiis ieu si jalma au yagtasila atawa adus ieu si jalma al-guslal masnuna kalawan adus anu disunatkeun litatiba karena supaya seungit naon roihatuhu ambeuna ieu si jalma au yatasaddaqo atawa sodaqoh ieu si jalma liyukola karena supaya disebut ieu si jalma liyukola karena supaya disebut naon annahu sayaktosna ieu jalma teh sakhiyun eta anu bageuran au liyaqto'a atawa supaya megatkeun ieu si jalma ilha hasaili kana rengekna jalma anu pepenta au yanguda atawa ngalongok ieu si jalma maridon ka jalma anu gering liu ada karena supaya dilongok ieu si jalma iza marido di mana-mana gering ieu si jalma au yaqra'a tawanu maca ieu si jalma al-Qur'ana kana Qur'an wa yazkura sareng eling ieu si jalma Allah ka Gusti Allah tiuqala karena supaya disebut naon innahu sayaktosna ieu si jalma teh qariun eta tukang maca wa zakirun sareng tukang anu zikir payak tasiba tuluy kasab ieu si jalma mansiban kana bagian au malan atawa kana harta au jahan atawa kana kapangkatan au yusalliya atawa salat ieu si jalma al jum'ata kana salat Jumat wal jamaati sareng kana pirang-pirang salat berjamaah wa tarawiha sareng salat tarawih wa yabirra sareng gawe hade ieu si jalma walidayhi kadua kolotna si jalma la rogbata lain karena hayang pisawabi dina ganjaran pakot hungkul walakin tatapina khaupan karena sieun minan nasi ti jalma aidon deui wallahu a'lamu bissawab.